Tah geuning nih kebenaran nih euy. Hotspot lah segede urang ngarek nelpon ka babaturannya penting pisan. Kela tuh. Sok rungkeun. Sok tah geus surung. Ayo kata sanina tuh. Ceraikan heula pamajikan maneh. Anjing. Nah, mun kudu nyerekeun pamajikan minta kata sandi. Butuh teu? Butuh pisan atuh nih. Sok ceraikan heula pamajikan maneh. Mama, dinyerekeun mana dia? Digan kurang. Ya, Oh, udah kata sanina. ada gitu ke tadi teh. Kita nyerekeun aing ya. Mata mah mentong sok amakan. Dengekeun ku sia. RT, cing bener babagi teh. Babagi naon, Cek? Babagi sembako, ari batur dibagi, aing diliwat. Oh, udah sia malindur aing atuh. Ya, dengekeun sila kalima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aing oge sarua ye rakyat. Oh, tapi kan sia malindur aing atuh, Cek. Dasar ente goblok. Anjing, goblok wanian ka RT goblok. Tuh. Nyai, sia mah mung ditah pangalakeun jamu air. Korea mah loba hileudan, gila. Emang anu kitu aya hilodan gitu? Nya aya atuh mah ya hileuna teh huluna teh lenang, herang, awakna leutik. Sieuna urang mah gila. Nah, saya nggak pileud ka aing. Aja murah mah. Ieu teh murah mah. Murah sana nih itu. Nggak pileud ka aing. Mang boleh. Naon? Urang rek curhat meunang teu. Nya meunang atuh nih, sok rek curhat mah ka jeung sawae maneh teh. Urang mah ya deket jeung Mang Boleh teh meni asa regreg. Nah, bisa regreg. Masa depan teh cerah. Cerah kumaha maksudna? Kan pantulan matahari teh ya nyorot ka Mang Boleh teh ya. Terus maksudna kumaha? Jadi ngegrak ka hareup teh. Wah, sia goblok, giliran sirah aing. Ya, Naon? abi rek nanyakeun. Nanyakeun naon? Cenah mah ya cokolot baheula nya. Heeh. Lamun adan magrib teu meunang pantomolongo. Teu meunang atuh pamali ari ibu. Pamali kumaha ari aya? Namanya ada rek diheureuikeun da dan digerebugan. Diheureuikeun kumaha maksudna? Omanya sok na speaker karena pantomolongo tuh berbareng pada malam. Mak, tulus teh ngalatales teh. Ah, henteu nyai hoream. Naha? Dina daunna loba hileud orok nyai. Emang hileud orok teh pikagilaeun, Mak? Sia. Meuni gila muringkak tah bulu ponuk teh. Oh, gitu, Mak. Kela karek hileud orokna nya geus pikagilaeun komo meureun indung bapakna mah leuwih gilanya. Teuing tah teu apal. Tapi leuwih gila mah sia nyai hileud orok bapakna. Kumaha tah, Mak? Buluna teh meuni galing gitu ke dina-dina. Orok naon mah teh eta mah? Ieu mah di bejaan. Rusak naonna, Wah, teh hirup neng. Nah, beteu hirup Teuing cobaan ku neng tuh. dikumahakeun. Kapan ya hirup deui? Misina manuk AA diusapan hirup deui. Manuk AA. Hei, ya, Naon? abi rek nanya. Nanya naon? Nah, mun magrib udah ketik sok dititah ngampi. Ya heueuh Bu, soalna lamun magrib ka ditu mah sareupna bisi aya kalong wewe. Nu kumaha ya kelong wewe teh? Kalong wewe teh anu susuna rayud anu sok nyokotan budak. Oh, tapi kakolot mah ningan henteu nya. Nya moal daekeun atuh ka kolot mah. Naha? Apa nan sieun diracak susuna kolot.